komo dina palebah muludan mah jeung rajaban ke sumantri eueuh anu aya lalagaan jeung lalagaan. Nah sebabna lantaran lolobana kiai zaman ayeuna ketika ceramah ketika dakwah anu diureukeun anu dibahas lain ningali kana kebutuhan masyarakat tapi keinginan kahayang masyarakat ya lalagaan humor hahaha gugulingan diturutkeun ku kiai pan tolol kiai eta bener teu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi rabbil alamin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala nabiyuna wa nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pertama anu langkung utama hayulah urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina enjing menjelang siang ieu urang sadayana ditakdirkeun ku Allah tiasa bersilaturahmi, berjabat tangan, bermusafahah dalam satu acara yaitu pengajian bulanan, pengajian syahriyahan Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam atanapi cek ibu-ibu mah FPI. Kalersan bulan ayeuna teh bagian Kecamatan Cikeusik. Pertama jadwal di kediaman Ketua FSI Front Santri Indonesia di Bubina Kiai Aang, Kiai Gemoy anu tadi macakeun kitab. Berhubung orang tua daripada beliau saminggu yang lalu meninggalkan dunia wafat namina, maka dialih ke rumahnya Ketua DPC FPI Cikeusik yaitu Kiai Topik atanapi Kiai Ambon. Malah aya halangan deui bae. Kamari putrana masuk rumah sakit. Nah akhirna digeser ka didieu ka bumina Ketua LIP yaitu Lembaga Informasi Front Ustadz Idin. Hampir-hampir ya kita jadi. Hampir-hampir terjadi ya bah. Gitu. Naon margina tuh aya senek tuh aya naon cenah gampang aya lurah ieu. Mana Pak Lurah? Kabur. Salawat wasalam senantiasa dicurah limpahkeun ka hariban baginda alam Kangjeng Nabi besar Muhammad beserta para keluargina, para sahabatna, para tabiin wa tabiat oge ka urang sadaya salaku umatna ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, bil khusus ayahanda kita, orang tua kita alhamdulillah hadir jauh-jauh di Kecamatan Cibitung yaitu Al Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Khairuddin, juga Al Mukarram wal Muhtaram akun fillah Kiai Sumantri dari Pondok Pesantren Darul Ibtidah, juga para alim ulama yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah untuk mengurangi rasa hormat, takdim, takrim pribados kasadayana. Kita doakan mudah-mudahan guru orang tua orang sinantiasa dipasian umur anu panjang tur barokah, amin, ma'a sehat wal afiat, amin, selalu ditetapkan istiqomah dina hatena, tumancep istiqomah dina hatena, terutami dina raraga mencintai mahabbah ka baginda Nabi sindarang duriyah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam teristimewa pribadi sanggakeun ka ikhwan seperjuangan di Front Persaudaraan Islam
se DPW Cibaliung. Alhamdulillah hadir ketua DPW yaitu Ustadz Nopal Abdurrahman juga beserta jajaran seueur pisan anu hadir. Alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan jajaran kepengurusan DPW oge DPC se DPW Cibaliung mudah-mudahan senantiasa diberikan umur anu panjang tur barokah, selalu disehatkan lahir batina ku Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan pertolongan kemenangan dalam setiap langkah dan perjuangannya, amin ya robbal. Teristimewa tentunya saya sampaikan salam ini kepada Sahibul Bait yaitu Ustadz Didin anu alhamdulillah dina enjing ayeuna tiasa narima sindareng terbuka kanggo ngayakeun kana ieu pengaosan. Urang doakeun mudah-mudahan dulur urang Ustadz Didin dipanjangkeun rizqul anu barokah, semakin barokah ilmuna, barokah hartana, barokah keluargana, selamat bahagia dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam penghormatan saterusna ka sadayan aparat pemerintah sipil TNI Polri, bil khusus Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, alhamdulillah pejabat kidul hadir, alhamdulillah sinarang para perangkat desa, nah alhamdulillah di channel dot Dayat Otong dan Tulus, alhamdulillah. Orang doakan mudah-mudahan sing dijatankan aparat pejabat anu bertakwa ke Allah, amin. Terakhir pribadi sanggakeun ka sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengaosan rahimakumullah wa as'adakumullah. Moal panjang lebar Bu, kumargi waktos parantos nyerelek siang, sementara acara masih panjang. Insyaallah saparantosna acara pengaosan engkin kalersan aya kasepuhan anu ti Cibitung, oga aya guru urang sadaya ti Darul Ibtida. Jadi engkin saparantosna beres pengaosan bakal aya diayakeun bahsul masail atanapi soal jawab naon rupi anu teu kahartos baik dina bidang tauhid ataupun dina bidang fikih. Jadi lamun teu kahartos taroskeun ya bunya. Mangga urang sarerengan lajengkeun ieu pengaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu hadzal kitab i'anatut talibin wa fathil mu'in rahimahumullahu taala. Dafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa amidana bi barakatihima wa karamatihima, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paraun utawi ikilah iki iku sewiji cabang. Dangukeun bae nya apanya? Ieu teh nan tabarukan ka Syekh Nawawi Tanara Al Bantani. Itu nalika maca kitab sok dijawakeun heulan. Lamun cek bahasa satri mah dilugot heulan. Jadi kaharti teu kaharti dangukeun. Faraun utawi ikilah iki iku sewiji cabang. Masalah tukuddimaz zakatu wa nahwuha min tirkati madyunin doqat an wafa'i ma alaihi min hukukil adamiyyi wa hukukillahi kal kifarati wal haji wan nadri waz zakat. Tukuddima dan diminakan az-zakatu apa zakat wa nahwu lan saupamana zakat min tirkati madyunin saking tirkah. Tirkah eta naon? Harta titinggal. Min tirkati madyunin saking tirkah wong kang anduene utang, dokot kang rukpak isi tirkah an wapa ima saking nohonan pirang-pirang hak alaihi kang madarat ingatase isi madyun min hukukillahi bayane emak min hukukillahi ta'ala hale tetap saking pirang-pirang min hukukil adami hale tetap saking pirang-pirang hak kang bangsa adami wa hukukillahi ta'ala pirang-pirang hak Allah. Kal kiparoti kap litamsil kal kiparoti yaiku kaya kiparat wal haji lan ibadah haji wan nadri lan nadar wa zakati lan zakat kama ida jatama'ata kap litandir tuh kap loba aya kap litasbih aya kap litamsil aya kap litandir nu mantak lamun santri teu ngaji kana ilmu nahu teu ngaji kana ilmu ma'ani atuh lumayan rada lieur ge santri mal bisa ngabedakeun makna.
Kena kap eta kaasupkeun kana harpun min hurufil ma'ani, hiji huruf diantawis pirang-pirang huruf anu ngabogaan makna. Ja'ali maknan teh. Kama idza jitama'ata olihe, kaya olihe teu kudu make kaya sebetulna karena kapna kap litandir. Kama idza jatama'a olihe tatkala narima kumpul ieu si hukukil lalan hukukil adami ala hayyin ingatase wong kang urip lam yuhjar kang ora den sengker sapa alai ingatase hayyin walau jatama'at lan lamun tanema kumpul piha ing dalam ijarna nitirkah hukukullahi taala apa pira-pira hak Allah taala pakot belak-bak pakot mangka utawi hukukillah iku kang cukup. Nah itu makna ieu nama makna bagus nama ngeun aya bahasa satir gitu kiai pakot belak-bak gitu teh. Kudi maziz zakat mangka den diminakan az-zakat apa zakat inta alaqat lamun tata'alluq cuban tel isi zakat bil aini kalawan dat bi an baqiya be taswiriyah karena bil aini ditaswirkeun digambarkeun diebrehkeun gitu. Cik ibu-ibu naon ngaji kitunya teu kahartinya moal kaharti sandajan ku pejabat ke moal kahartinya pejabat moal nu mah tak kudu ngaji nya bi an baqiya surahe kalawan yang tanari makari an nisabu apa nisab wa illa in baqiya bi an baqiya surah kalawannya tanari makari an nisabu apa nisab wa illa in ta'alaqat bil ain bi an talipat surah kalawan yang taruksak ba ieu si bi an talipat surah kalawan yang taruksak ieu si jak ieu si mana eta nisab ba'dal wujubi ilam sausana wajib wa tamakkunilan tamakkun dari makongang imkan istawat jawab tina illa ay bi alam bi antalipa istawat mangka narima papa ada ieu zakat ma'a ghairiha serta saliyana zakat payuja'u alaiha bisa patuja'u alaiha lamun payuja'u maka dikembalikan kana nisab atau napitirkah alaiha kana hukukillah bisa patuja'u mangka den bagi kaken gitu los ieu tirkah payu jauh mangka den balikaken itirkah alaiha ingatase hukukillah tos. Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha anu kauninga zakat itu mangrupakeun salah satu ruknun min arkanil Islam, satu rukun di antara rukun Islam. Anu mana anu dingaranan rukun ieu Bu Pak, satu sama lain saling menopong. Ketika teu aya hiji bae, maka bakal runtuh. Juru tihang pondasi. Zakat kamari geus dijelaskeun, iraha kamari bareto. Karena ai zaman mal terlewat tina tilu, hiji zaman madi, dua zaman hal, tilu zaman istiqbal. Zaman madi, zaman anu wis kalewat tinggal kenangan. Tadi oke tadi tah kamari eta. Itu madi. Ulana anu kamari, anu poe kamari, anu minggu kamari, bulan kamari. Menit anu tadi karak lewat itu kaasupkeun kana madi. Nah sebabna moal pernah kasaba deui ku urang. Nu matak tinggal kenangan. Masa lalu adalah kenangan. Kedua zaman istiqbal naon? Zaman di mana orang ayeuna aya. Anu kurang dirandapan. Katilu zaman istiqbal adalah harapan masa depan. Dina pangaosan anu parantos kalangkung parantos dijelaskeun bahwa zakat itu kaasupkeun kana salah satu rukun Islam anu wajib ku urang dijalankeun. Namun tidak semua umat Islam wajib ngaluarkeun zakat. Akan tetapi kewajiban umat Islam ngaluarkeun zakat ieu nalika memang boga anu di zakatanana.
jarek jakatan itu boga jaket ainu di jakatna nama itu lamun zakat maliyah beda jeung zakat badaniyah. Mana zakat badaniyah kayaning zakat fitrah. Ari zakat fitrah mah wajib ka setiap jalma mukallaf anu baleg anu berakal bahkan anu tabaleg ge karak borokosot hirup lamun manggihan 2 juj min awali Ramadan min akhir Ramadan wa juz'un min awali Sawal 1 juj tina bulan Sawal eta tetep wajib kudu di zakat fitrahan sanajan lahir gitu. Lamun manggihan 2 juj min akhir Ramadan jeung 1 juj awal bulan Sawal gitu. Eta wajibna zakat fitrah. Eta 2 juj eta rada lieur eta difisurahkeun nama kajinya. Cik anu lieur mah cik anu teu mah henteu. Contohna loba eta contohna. Aya 3 upami lamun secara ditafsir makanya minimal aya 3. Anak lahir eta kan geus eta mah teu moal dibahas. Mana anu wajib zakat yaitu jalma anu ngabogaan harta. Aya 8 secara global harta anu wajib di zakatan Pak Pajabat. Harta anu wajib di zakatan teh aya sabaraha? Aya 8 minimal eta secara global gitu. Lamun ku urang diglobalkeun deui aya 3 lamun diglobalkeun deui nah, lamun keterangan dina kitab Toseh mah nya dina kitab Toseh tanapi dina kitab Hasiatul Bajuri eta aya 8 asnaf aya 8 harta anu wajib di zakatan gitu. Lamun secara global deui aya 3 emas perak wajib zakatan tah urang boga emas perak ngeun teu setiap emas setiap perak wajib zakatan karena tertentu seperti mana huli perhiasan awewe teu wajib zakatan lamun memang ngamaksud nganggo perhiasan kumaha lamun andai kata huli diniatan nyimpen kumaha menabung sambil berhias itu rata-rata na kitunya menabung sambil kitu rata-rata na niata kitu teu wallahu alam eta kin sakumaha abah bae cik abah wajib zakatan cik abah ulah-ulah gitu. Anu jelas wajib mah eta emas perak mana anu disimpen gitu. Duka lamun perhiasan diniatan nyimpen wallahu alam kin sakumaha abah bae eta mah geus lah eta mah kali itu loba ting cacahana soalna asal sampai jam 1 ya ngaji. Nah hebatna deui Bu Pak jalma anu geus hak ngaluarkeun kana zakat ieu teu kahalangan ku sebab loba hutang teu kahalangan ku sebab boga kewajiban anu lain. Contoh Bapak Lurah boga kewajiban zakat emas atanapi perak kari-kari teu dikaluarkeun zakatna. Andai kata dikaluarkeun zakatna mantak moal kabayaran hutangna tetep wa ingkana alaihi dainun mustagrikun halun lillah auli adamiyin fala yamna udainu wujub zakati fil adhar. Sekalipun eta jalma boga hutang anu meakeun kana sakabeh hartana sakira-kira lamun dibayarkeun kana hutang mangka bakal beak hartana tetep henteu ngahalangan kana wajibna ngaluarkeun zakat. Contoh kieu Bapak Lurah boga hutang 1 miliar umpamana ngeun ulah amin Bapak Lurah boga hutang 1 miliar men tilas nyalon bebeakan ieu jah ku hayang jadi kari-kari Bapak Lurah boga duitna tabunganana harta bendana total kekayaan Pak Lurah ngan ukur 1 miliar hartana 1 miliar total kekayaanna 1 miliar hutangna sementara Bapak Lurah boga kewajiban ngaluarkeun zakat kumaha tetep kewajiban zakat kudu dibikeun tetep kewajiban zakat wajib dikaluarkeun teu kahalangan ku sebab kabeakeun
Nah sebabna lantaran lihajatil mustahiqina alaiha, lantaran loba mata mustahik coba jalma anu hak kana zakat pikeun narima kana eta zakat. Loba jalma anu ngabutuhkeun ngan ieu bab zakat di urang mampannya. Masya Allah jarang diajinya. Anu diaji bab salat, bab puasa, bab soda. Padahal sedekah mah sunah. Kuna di zakat jarang diaji. Eta sih si malakah mah babah diterangkan ku urang zakat da kita mah kiai yang diberi zakat ya nah. Atuh wah jarang dina pangajian desa jarang diaji, dina pangajian jarang diaji, diubuk-ubuk salat sedekah eta bae nya. Heuh zakat jarang sih, padahal zakat merupakan salah satu ruknun min arkanil Islam, satu rukun di antawis rukun Islam. Nah resiko dibahas diomongin teu dibahas jak kewajiban. Aya kiai bae ngabahas zakat sebenarnya da kitab kiai ngomong-ngomong zakat yang dibere, padahal itu kewajiban. Komo dina palebah muludan mah jeung rajaban ke sumantri eueuh anu aya lalagaan jeung lalagaan. Nah sebabna lantaran lolobana kiai zaman ayeuna ketika ceramah, ketika dakwah anu diuraykeun, anu dibahas lain ningali kana kebutuhan masyarakat, tapi keinginan kahayang masyarakat nih lalagaan, humor, hahaha, gugulingan diturutkeun ku kiai pan tolol kiai eta, bener teu? Sementara kewajiban, kebutuhan masyarakat mana? Masyarakat butuh supaya meningkatkan mahabbah ke Kangjeng Nabi, masyarakat butuh supaya meningkatkan mahabbah karena syariat Islam, masyarakat butuh karena supaya meningkatkan mahabbah karena ajaran Islam. Ditinggalkan ngaji sajam satengah, duit di amplopan 5 juta, hasilnya anu aya seserian baik di awal dukikeun ke akhir, bener teu? Masya Allah. Eta deui anu dibahas paling ge naon? Paling ciki sumanti teh naon? Ngantakeun aki-aki ompong keur adan. Akur teu? Tapi aneh aing mah dahlia resep anu kitu. Lain ulah lain. Bagus, muludan syiar, kekompakan bagus, persatuan bagus, tapi awas tujuan urang ayakeun muludan pikeun naon? Salah satuna pikeun meningkatkan mahabbah kana ajaran Kangjeng Nabi besar Muhammad, karunya ka masyarakat dipentaan sabulan ken 2 bulan keneh, bener tuh dipentaan itu naon pikeun ngajual Kangjeng Nabi ieu teh pikeun muludan, pas muludan Kangjeng Nabi teu dibawa-bawa. Nipu teu? Bohong teu? Panggedean dorakana sapanitia cikulam eta. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Nah. Lanjut. Lain hewa ka ade lain nyaram lain, teruskeun muludan teruskeun, bahkan kudu leuwih meriah, tapi tolong ketika urang ngayakeun muludan bahas, perjelas, sampaikan kepada umat supaya lebih mahabbah cinta ke Kangjeng Nabi, dzurriyyah Kangjeng Nabi, syariat dan ajaran Kangjeng ulah imati awal kari cirihil ibu-ibu sampai kang ngompol. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Pan kita si kiai sigana kaji endang sentimen amat, lain sentimen lain. Jakula ge payu, aku lagi sabulan mulu di imah kade pamajikan jarang jarang tanyakeun ke palura, tanyakeun ke pade nya jarang ku lagi yang di imah sabulan mulud, bahkan aya keneh kuari ge kula mah kitu prinsipna lain sieun teu payu, lain seuting payu lain, tapi sieun tidak sesuai dengan dakwah. Sieun sok sieun ieu dakwah kula ngan saukur materi anu diteangan, sieun dakwah kula eta hanya karena profesi, sieun dakwah kula ieu hanya untuk mendapatkan
daripada saeutik harta benda. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Ai kula mah kitu lamun rek dakwah ka mana ge dibere duit bae mangga teu dibere sabodo aing mah jadi loba aing mah di imah beneran sanajan paloba-loba ge jeung pejabat yang hayu ku ari ge jeung palura mah bisi teu mah kula ngan jeung pejabat mah hayu kula loba-loba pejabat boga 100.000 kula boga 50.000 nah ieu kembali teruskeun terus nah jadi zakat ieu bu suku saking wajib-wajibna sok sanajan boga hutang anu meakeun kana zakana harta bedana tetep kewajiban zakat kudu diutama sakumaha di dieu paraun ieu hiji cabang masalah ngaranna cabang Ki Sumantri aya cabang eta naon dahan aya dahan eta kudu aya tangkal dahan napalna dina naon moal aya dahan lamun eueuh nah ieu parun hiji cabang masalah hiji dahan masalah mana dahan masalah anu tadi yaitu yajibu ada uha ay az-zakat wa in kana alaihi dainun mustagrikun halun lillah aulid adamiyin tidak jadi yakum maqama tafri cicing dina tepatna tafriyah tukut di mazakat wa nahuha min tirkatin madiyunin dokot an wapa ima alaihi min hukukil adamiji wa hukukillah kal kifarati wa huku mana wal haji wa nadri wa zakat kieu pan ai pikir mah kudu digambarkeun nya bahnya kudu digambarkeun teh nya kieu kadayat maut ulah diamin ulah kadayat ninggal innalillahi ngeun ieu kadayat loba hutangna di mana-mana hutang ka warung boga urut rokok encan hutang pamajikanana urut kopi kabang emok aya pokal pamajikan KTP salaki digadekeun Masya Allah pinjol aya naudzubillah summa naudzubillahi min pinjaman online teh nya ngaruksak eta bunyin hade hutang na loba ieu kadayat ninggal innalillahi sakira-kira lamun andai kata dibayarkeun hutangna kabeh ieu mantak meakeun kana sakabeh hartana sementara hutang kadayat lain eta bae hutang kapapada aya hutang adami aya hakullah ge aya mana hutang ibadah haji kadayat geus kewajiban ibadah haji geus nisab haji na tapi teu geura daftar awas ya cenah de nisab zaman ayeuna mah eta kudu daftar heulan kena naon moal bisa daftar langsung berangkat kecuali loba duitna hutang kiparat aya hutang zakat aya hutang naon haji aya dan lain sebagainya hutang zakat aya nah ieu mana anu kudu diheulakeun apakah ibadah haji heulan diamanahan nah ngaranna haji amanah badaliyah ngaranna apakah kiparatna heulan apakah ieu itu heulan apakah zakat nah ceuk di dieu wajib zakat kudu ditiheulakeun tina tirkah kadayat jalma anu wafat anu boga hutang anu dirina boga kewajiban mayaran hakullah jeung hak adami dokot anu wapa ima anu sakira-kira rupek henteu mencukupi kana hutang-hutang tersebut maka zakat wajib ditiheulakeun paneurikeun badaliyah haji paneurikeun kiparat paneurikeun nadar zakat wajib kudu tiheula dibayar apa lurah di urang anu zakat lolobana lobatan teu zakat di urang eueuhnya aya mah aya ngeun jarang aya hiji dua bu padahal mah sawana hektaran ya sawahna hektaran sakali panen lain kintali ton
hapek teu dibere zakat bener teu ngeluarkeun zakat. Aya anu di pasar buka toko boga ieu tijaroh dagang ngarakna, boga toko di pinggir jalan dagang ngarakna, begitu datang kana haul sakali ngaluarkeun zakat kawajiban zakat 10 juta anu dibikeun ngukur 1 juta aja hook. Eta naon sebabna? Naon bedana lamun urang boga kewajiban zakat 10 juta dibayar ngan ukur 5 juta doang jelma anu ngisang tapi henteu bersih. Ngisang tapi henteu bersih. Wudu bae salat eta sah teh salatna. Masya Allah. Ngeun rada endah bae daripada salat bobolokot ku najis. Daripada henteu sama sakali eta mah ngabandingkeun antara nu edan jeung nu gebleg gitu. Perbandinganana. Nah iya zakat wajib kudu diheulakeun, wajib kudu diutamakeun, pandeurikeun mayar ibadah haji badaliyah, pandeurikeun kiparat, pandeurikeun nadar dan lain sebagainya di antawis pirang-pirang hak baik itu hakullah ataupun hak adami utamakeun bayaran zakat. Kahartos kama idza ijtama'ata ala hayyin lam ya'jur alaihi, gambaranana lain kawas jalma anu maot bae termasuk jalma anu hirup ge sarua kadayat doang tadi palurah boga hutang 1 miliar hartana 1 miliar tetap zakat wajib diheulakeun, zakat wajib diutamakeun. Artinya rek nu hirup rek nu maot ketika boga kewajiban ngaluarkeun zakat maka zakat kudu ditiheulakeun ku saking wajibna ngan di urang Masya Allah jarang aya mah aya ngaluarkeun zakat eta si piomongeun ya piomongeun aya kieu ngabahas zakat bae langsung bae pan aduh kiai yang diberi zakat ngomong zakat itu lamun anu mahjur aleh anu goyer mahjur aleh jelema anu disengker jelema anu dipertahankeun disita hartana ku pemerintah muflis ngaranna beda lamun anu disengker mahjur aleh ta lain muflis bae termasuk majnun nya jelema anu sajabina loba keneh ieuna walau tamaat fi huququl faqat. Nah kumaha lamun ayeuna mah ye nya kalurah aya tadi makan kumpul antara hakullah jeung hak adami nyaboga hutang ka papada nyaboga hutang ka Allah itu zakat anu kudu diheulakeun. Awas zakat itu hakullah, kiparat iku hakullah, nadar itu hakullah gitu. Nah ieu kumaha lamun andai kata bapak lurah kawajibanna teh ngeun ukur berkaitan kana hakullah wungkul kana hakullah wungkul teu boga hutang ka papada gitu. Kata tangga mah bapak lurah teu boga hutang kana pinjol henteu boga kana bank henteu boga kata tangga henteu boga kabang emok henteu boga bersih aya hakullah mah hak adami mah kumaha walau ijtama'at fiha huququllahi faqud dimaz zakat in ta'allaqat bil ain. Nah lamun andai kata kumpul di natirka tersebut naon hakullah wungkul mangka anu kudu ditiheulakeun adalah zakat. Lamun andai kata berkaitan kana dat lain berkaitan kana dimah mana bian bakian nisab kayaning masih keneh aya nisabna aya keneh barangna tatan ruksak gitu. Wa ila ngeun lamun andai kata geus aya pidimah geus ruksak barangna bi antali pa ba'dal wujub sakayaning geus ruksak sabadana wajib leungit wa tamakun sabadana tamakun lamun pare teh mah sok digambarkeun beaku narana ku banjir nisab geus datang tamakun geus aya sakira-kira bisa dipasrahkeun ngeun karendem banjir begitu rek dipanen kalemban banjir ruksak pan. Awas kawajiban kawajiban zakat kana pare eta lain nalika diala tapi naon
dina nalika geus bener lain hejo koneng. Ida stabdal habbu nalika geus istadal habbu nalika geus teas bijina itu geus kacamtalan ku hak zakat. Awas. Kacantelan ku hak wajibna zakat eta pare Bu, lain dina nalika diarit, lain dina nalika dikombet, lain dina nalika diala, lain dina nalika digebot, tapi nalika eta pare geus bener koneng, nalika eta pare geus teas gitu, nalika eta pare geus bener koneng itu geus kacantelan ku wajib zakat ngan tacan wajib ngaluarkeun. Naon sababna? Lantaran tacan diala piraku kiai kula rek zakat. Oh di mana parena tuh jadi sawah arit we ku kiai. Atuh kabina-bina di tanggal sorangan ke nopal. Kiai kula rek ieu rek ngajakat pare gitu saketik paling aya cenah meureun sakintal mah. Tadi di mana parena? Di sawah keneh. Ti tadi arit ku kiai. Oh kabina-bina dia mah. Ya bisa kalepasan ieu. Nah, nalika kitu wa ila bi antalifa ba'dal wujud andai kata ay wa ilam tata'allaq bil ain bal bi dimmah. Andai kata kewajiban zakat tersebut yaitu berkaitan kana dimmah kaya ning geus ruksak nisabna, geus ruksak parekna sabadara wajib jeung tamakun istawat ma'a ghairiha mangka eta zakat sarua sinareng sak anu sejena, sarua jeung kiparat, sarua jeung haji, sarua jeung nadar. Artina henteu zakat kudu ditiheulakeun, rek ngabadalan haji na heulan mangga, rek mayaran kiparat na heulan mangga, rek mayaran nadar na heulan mangga, rek mayaran zakat na heulan mangga. Istawat magoiriha payuja'u alaihima. Nah ina jawabna payuja'u alaihima mangka kudu dibagi rata. Zakat sawareh, ibadah haji sawareh, kiparat sawareh, nadar sawareh kudu dibagi rata. Tak eta Bu, luar biasanya zakatnya. Iya zakat jarang diawas ya pejabatnya, jarangnya mulobana sodakoh baik saat pala sodakoh sunahnya gitu. Zakat bajarang ngumbatak dina EPI diterangkeun bab zakat. Nah sebabna lantaran ari EPI mah teu hayang zakat, teu hayang doang kula teu hayang diterima dibere zakat embung ngeun lamun aya mere datang ka imah diterima kula pantang kula mah kudu menta teu hayang atau gan kula bapate berdatang ka dieu kada itu neangan zakat teu hayang kula mah, tapi lamun aya nu datang ka imah mere zakat tarima ku kula. Meta mah moal kula mah gitu. Nah ieu nyambung ieu teh suku saking wajibna zakat. Awas, zakat itu bermacam-macam, aya zakat emas, aya zakat perak, aya zakat dagangan, aya zakat pertanian. Mana pertanian tina zuru, tina bagian tatanduran. Mana? Seperti mana gandum sinareng pare. Lamun di urang mah makanan pokokna itu naon? Pare. Maka anu wajib dikeluarkeun zakatna pare, lain gandum. Beda jeung negara-negara Timur Tengah, beda jeung negara-negara Eropa. Negara Eropa mayoritas gandum makanan pokokna dijadikeun roti. Atanapi Timur Tengah, Asia Timur itu rata-rata gandum. Cina itu bagi dua, aya anu pare, aya anu gandum. Di Indonesia ge aya anu ku jagong dan sebagainya. Kut ngaranna makanan pokok. Tapi tina zuru ngetatanduran ngukur aya duanya. Hiji pare, kadua gandum. Tina buah-buahan. Awas buah-buahan anu diwajib kalau kerja katang ngukur dua. Hiji korma, dua anggur. Selain anu eta teu wajib dia kaluarkeun zakatna. Umpama teh mah pejabat ngebon cecenet 2 hektar teu wajib dikeluarkeun zakatna tina datiah cecenetna, tapi lamun cecenet dijual belikeun diperdagangkeun wajib dikeluarkeun zakatna. Ngeun lain zakat cecenet tapi zakat perdagangan gitu.
ibu boga tangkal, iya ibu boga tangkal naon, tangkal kadu atanapi jadi tangkula kadu dijual belikan, awas kadu mah teu wajib dikeluarkeun zakat, teu wajib. Sanajan loba ge eta kadu teu wajib dikeluarkeun zakatna, namun ketika eta kadu dijual belikan, dijadikan ajang bisnis, dijadikan perdagangan, wajib dikeluarkeun zakatna. Lain ngajakatan kaduna tapi ngajakatan tijaroh. Nah ibu dagang pecel, awas pecel nama teu wajib zakatan bu. Dagang pecel timulai saringkok dua ringkok maju bu sampai terkenal naon warung pecel Ibu Imas upama teh mah. Warung pecel Ibu Imas upamana yo bu pelanggan loba, pembeli loba, kabeh ngabadeg. Awas ketika geus nisab haul datang kana tepung tahun, lain wajib ngajakatan pecelna tapi wajib dikeluarkeun dan tak zakat tijaroh nak dagang nak bu. Nah naon oge aya dijadikan ajang bisnis mah itu wajib dikeluarkeun zakatna. Rek dagang pecel, rek dagang cendol gitunya, rek dagang lauk emas kade, jual beli motor termasuk usaha ade tah. Pokoknya anu di iya matak cakupanana upami jual beli mah leuwih luas mamanya, paling luas ngen zakatna paling saeutik. Sebab lantaran ukur 2,5%, rubu'ul usur 1/4 tina per 10, 2,5% tina 1 juta ngen ukur 25.000 tina 1 juta anu dikeluarkeun zakatan ngen ukur 25.000, 2 juta 50.000, 3 juta 75, 4 juta 100, 10 juta 3 juta 20 juta letik aya zakat hadak dagang mana gitunya. Beda jeung emas, beda jeung perak, eta mah lain lubur usul tapi yang usurun 10% bu, 10% dagang letik. Tina pare pertanian 10% gitu. Lamun ditimbang teh rata-ratana di urang mah sok ngagambarkeun gituun. Saton sakintal padahal eta kurang tina saton banyak, kurang. Lamun ditimbang eta henteu nyape saton, ngukur 8 kintal lebih doang banyak. Upami tang beas mah, tak kurang tina 80 dan kirang tina sakintal. Kirang tina saton tinya. Ibu Santi. Ngan di urang mah rata-ratana saton sakintal rata-rata nah gitu ngen kintalna eueuh tona eueuh. Nah sababna lantaran kabeh begitu panen mobil ngajajar mana di pinggir jalan eueuh fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, kabeh ngen saukur ningali mobil ngajejer, hasil hektaran, hasil tonan, eueuh kabeh dibawa ka eueuh palurah, eueuh padahal nama bu pak eueuh caritana eta jelma anu miskin ku gara-gara teu aya sejarahna jelma bangkrut ku gara-gara zakat teu aya. Tapi lamun bangkrut ku gara-gara tengah zakat, teu barokah ku gara-gara tengah zakat, lain aya ngabuat jasa itu. Nah lumawi sok bu sok ngajakat lo kenehnya emas perak buah-buahan kan korma jeung anggur tina pertanian naon anggur nan gandum jeung pare terus deui tina emas perak terus tina nakda tina ma'dan itu naon pertambangan tina rikaz eta harta nah eta mah harta iya harta karun harta ube uang Brazil nya padahal lain uang Brazil uang bohong eta palurah
anu diucapkan anu diomongkan miliar miliar ya miliar miliar aing ngarokok aya ai pamajikan jeurik ulah rikaj memang aya catatan aya pangkus aya Pak Lurah aya rikaj itu aya makdan nanarana rikaj harta cisimpenan kafir jahiliyah itu mah kaasupkeun kana khumusnya mungkin wajibna khumus 1/5 1/5 itu anu dikeluarkeun zakatna tina rikaj itu harta sisimpenan kafir jahiliyah ngan ulah ngan imah bisi tema kabeneran nimu duit kebuat biasa nimu emas perak ngawari jasa begitu keur macul ngahayal manggih peti fan eta hayalan urang sakitunya heeh keur ngagali sumur meunang nah itu rikaj wajib di zakatan awas cenah deh aya eta cenah nimutas di jalan awas lain rikaj eta mah dia boga batur boga batur imah milik langsung milik bae itu mah kaasupkeun kana lukotoh naon barang titimuan lain dihukumna kumaha wajib disalabarkeun selama kumaha sakurang-kurangna satahun di setiap masjid ieu mah boga meunang nimu duit milik bae milik nimu emas milik cenah lain milik polo dia lain milik boga batur eta salabarkeun teu meunang ieu langsung milik bae ini murid alhamdulillah milik dasar rezeki anak soleh Bismillahirrahmanirrahim mana wasuri tolahu ada zakat syaratoni wallahu a'lam bisawab sakitu mungkin Bu mangga ka Bapak Ibu upami aya pertarosan mengpeng aya kesepuhan mengpeng aya guru urang anu tidak ibtida silahkan pertaraskeun ku ulama rek ngopi di ditu di sawung sakit anu kapiatur kita ngangkun nyuwun ke dimab malum hadani Allah wa iyyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mangga kesepuhan aya ulasan aya pertarosan Bu mangga terkait zakat urang mimitian we burung pertarosannya aya tuh mikna ambil tuh sekulumit zakat be nya ulah kemana-mananya ulah ta waktosna nyongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naon anu parantos disampaikan ku guru urang perkawis jak pribados teu acan jelas margi mungkin waktosna atanapi kumaha perkawis zakat dagangan tadi dicarioskeun upami tos dugi kana waktosna kedah ngajakat anu dimaksud waktosna di dieu mungkin memeryogikan waktos ti A sampai Z atau ti A dugi ka mana eta anu pertama anu kaduana sok sanaos tos dugi kana waktos ngajakat apakah memang urang tina harta modal sareng harta anu aya dina dagangan teu acan nyampe kana wajib zakat apakah eta kedah dijakatkeun bae sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pertarusana abasa abangkos bangkus. Jadi pertarusan pertamana dimulai mana haol anu kasebut dina zakat tijaroh kaduana kumaha lamun teu nyampe nisab sampai kana haul mangga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah sadayana sakumaha didugi nembe alhamdulillah terus alif kitu luas mudah-mudahan jantan bakal kanggo urang sadayana. Namun urang namina dina pangaosan sekalipun sebabar apapun penjelasan pansok aya baku urang teh can kahartosna. Dan kavisna seperti anu didukikeun ku Abah tadi tentang zakat tijarah. Secara ringkas, zakat itu aya anu wajib asal nisab bae, tapi teu kudu haul, teu kudu tepung tahun. Nisab langsung wajib zakat. Aya oge di antarana anu nya nisab, nya haul, haul teh tepung tahun. Di antawisna anu kedah nisab bari jeung tepung tahun adalah zakat dagangan, zakat tijarah. Oke termasuk zakat simpanan emas. Itu di samping kedah nisab bari kedah haul. Tapi sekalipun dua nana aya bersamaan tapi tetap wajah farkin aya beda na deui. Antara zakat simpanan emas anu nya haul nya nisab sareng zakat tijarah nya haul nisab. Bentana sakedik. Perbentananana nyaita upami emas, simpanan emas tadi telah dibahas tadi secara ringkas unggul insyaallah saupamana eta emas sekalipun dianggo papaes lah istilah di urang tapi tetap hanya nyimpan wungkul nalika aya bayareun sawah mah gelenceng-gelenceng bae. Nah seolah-olah eta emas eta sanes murni perhiasan sanes. Nah seolah-olah simpanan. Nah, abdi terus terang di ditu di pangaosan kami di ditu sadana tetep di urang rata-rata itu sanes perhiasan sanes adalah itu simpanan sekalipun aya dina cinggir dina beheung dina naon tetep nalika aya kabutuhan barang naon bae aya di kidul misalnya aya cenah kebun kalapan kaharti gelenceng-gelenceng mah nah seperti itu bahkan di antara aya bahasa kieu kuhayang cenah ieu ulama ieu ka nasibkeun umroh ngeun di eta dina duit cenah sok kacicilan bae lah dikana emaskeun bae berarti tuh nyeng celengan hayang umroh dina emas berarti itu sanes papaes berarti simpanan. Nah berarti di urang kayana rata-rata seperti eta maka terus terang abdi baik ke masyarakat termasuk ke keluarga dalika anjeun nganggo barang anu nilaina aya sanisab maka tetap dina haul piurang kalok zakat. Zakatnya sami seperti tadi tijarah sami 2,5%. Jantan ngan pedah nisabna benten sakedik. Aya babaraha kaul tentang nisab emas. Ngan kumargi di urang ieu emas teu murni saresna. Memang upami emas murni seperti LM upamana logam mulia itu menurut dina kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir kalangan Syekh Ma'sum itu adalah hanya 77,5. 77 gram, 800 sekian. Jadi 77 gram setengah langkung sekedik. Ternyata nisab emas. Nah berarti apabila atas haul maka wajib keluar zakat 2,5%. Itu hampir 2 gram. 2 gram kirang sekedik keluar. Berarti upami 80 gram, upami 80 gram itu 2 gram. Nah upami 100 gram berarti 2 gram setengah. Tim nyimpan. Berarti maksudnya berarti disimpan atau dianggo lah nyimpan lah gitu dihitung tadinya. Namun upami ningali dina kitab risalah atau siyam wa zakat itu aya 2 kaul menurut Tujarid Dhahab fil Kuwait. Menurut Tujarid Dhahab fil Kuwait pedagang-pedagang emas di negara Kuwait itu aya 2 kaul. Aya misqalul ajam, aya misqalul Irak. Misqalul ajam per miskolna itu aya 4,80 mg. Ya berarti upama ngitung 20 miskol sama dengan 96 gram. Itu miskol ajam. Nah, ya upama miskol Irak per miskol itu sama dengan 5 gram. Nah, berarti 20 miskol sama dengan 100 gram. Upama di Indonesia di Syekh Ma'sum dan kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir itu hanya 77,5. Nah, mawi kena kitu ngan urang tetap ihtiyatnya. Kumargi eta emas 24 gram dianggap emas murni bae di urang meulanannya. Nah, berarti abdi sok ihtiyat bae. Apabila aya emas tos sakitu malah keluarkeun zakat urang ihtiyat. Keluarkeun zakat 2,5%.
ngikut kanu sakedik. Itu ge upami urang ikut kanu miskol ajam atau miskol airak dina kitab Risalatus Syam Masyarakat ikut karena miskol ajam hanya 96 mg. Nawawi abdi mah lebih setuju orang mengikuti karena kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir hanya 77,5. Itu berarti upami 80 gram ya keluar zakat lah. Keluar zakatnya hanya 2 gram. Upami tiasa langsung tina zat emas nu eta. Sekalipun enah tinun saja tapi tetap tina zat emas nu eta. Ta itu zakatna. Karena tijarah. Ieu tijarah sami kedah naon namina kedah nisab bari kedah haul deui. Mung benten sakedik. Upami dina emas simpanan emas itu satu haul itu kedah full. Artinya timulai nyimpan sampai akhir tepung tahun itu full masih ekeresan nisab can pernah kurang. Can pernah kurang sekedik-kedik pun. Upami simpanan kedah full. Upami tijaroh benten. Upami tijaroh nu dihitung akhir tahun. Hanya akhir tahun. Awal modal pertengahan dihitung. Apabila dina akhir tepung tahun itu aya sanisab, maka keluar zakat. Benten seperti itu. Lebih ringan. Janten pan kongwang dagang mah modalna teu nyampe. Di pertengahan orang kongsi rugi. Begitu di akhir haul, akhir tepung tahun ayeuna untung. Keuntunganana itu bereng dihitung aya sanisab. Ngan hitungan nisabna sabaraha. Nah, eta masalahna. Upami dina kitab Risalatus Syam Masyarakat upami orang sulit pikeun mengenai masalah modal jeung sajabana pan modal urang kadang teu tangtu. Geus modal tina ieu jeung sajabana. Upami sulit tetep ngindukna kana nisab emas. Nya hartosna kitu nisab emas itu tos nisab tijarah pun nisab sakitu. Upami kieu standarna kana emas. Janten upami emas ayeuna 77,5 sabaraha juta. Upami kali 1 juta belan, kali 1 juta berarti 77 juta setengah. Nah, upami urang dagangan urang dina akhir tepung tahun terus aya 77 7,5 maka tos nisab. Teu dihitung nek modal nek sabaraha di pertengahan tepung nek sabaraha tetep dina akhir tepung tahun itu pas aya sakitu wajib keluar zakat. 1 juta syarat. Nya upami keur ngitung gampang lah, keur ngitung gampang 1 juta upamana. Eta mah lebih. Nah, upami lebih berarti karena sekitar 80 jutaan ya. Kena 80 jutaan kurang lebih. Ya, 80 jutaan. Upami 80 juta berarti keluar 2,5%. Berarti tina 80 juta itu hanya seberapa? Hanya 2 juta. Cuma 2 juta. Gitu. Itu dipastikan ke orang ka mustahik zakat. Anu positif aya mah mustahik zakat setiap tempat itu adalah fakir, miskin. Itu positif aja. Ente ikhtilaf maksudnya. Napun tentang orang cerita tentang sabilillah jeung sajabana mungkin aya ikhtilaf para ulama. Tapi orang teu dina kedah diperpanjang tentang ikhtilaf eta. Margi aya kaul anu bisa diperpanjang perkuat. Mung benten sakedik deui aya sakedik perbentenan upami tijarah lebih gampangna itu ngeluarkeun zakatna itu sah-sah bae sanajan lain dina tepung tahun. Benten sakitu. Itu kemurahan. Contoh kieu. Urang dagang padahal ngitung dagang mulaina bulan Ramadan. Umpamanya tanggal 1 Ramadan orang mulai dagang. Dihitung tidinya. Berarti ingin zakatnya itu tanggal 1 Ramadan deui. Nah, satu acana tanggal 1 Ramadan orang terus ngeluarkeun ladang dagangan. Pan dagangan sanes tina tatiah dagangan ida Syafi'i. Otomatis tina kimah dagangan. Terus ngaluarkeun upama dina bahkan dina pertengahan Ramadan kayaknya terus ngaluarkeun. Dipasikeun ke urang ka fakir miskin bari diniatan dina hate ieu ngasakatan tijarah. Upamana nek sabaraha bae berarti 500.000 upamana ya. Nah, setelah nyampe ke bulan-bulan tertentu upamanya seorang yang sedekah yang lain masalah ngaluarkeun eta harta tapi seluruhnya diniatan zakat bari dipastikan ka mustahik zakat. Sampai akhir tepung tahun maka dihitung aya sanisab. Nah, dihitung tuh pernah dikeluarkan di pertengahan haul tersebut maka itu masuk kategori zakat. Itu keringanan dina zakat tijarah. Mata sok aya di Palih Cibitung sok aya pedagang kadang-kadang dina lebaran ngutamakeun semacam nanti ke anak buah THR. Abdi sok nyarios sanes berarti ulah eta THR. Silahkan dasarna ge. Tapi anu paling dipentingkeun zakat. Lamun eta anak buah anjeun eta sebagai jalma fakir miskin mending kena eta nu
THR jojong eta jojong kitu maksudna. tapi nu penting eta heula. Nu penting eta heula. Artinya apabila mendingan mana mendingan zakat. Lantaran THR teh masukkan zakat. Jeung zakat tijarah dina mazhab Syafi'i adalah kimahna, sanes barangna. Bisi kieu dagang kain nu dipakai zakatna kain teu sah indah Syafi'i. Beda indah Hanafi. Urang bermayoritas Syafi'inya urang tetap kimahna. Upami dina emas, dina pare itu satu acana nisab, maka istilahna nalungkan ngaluarkeun dia zakat tetap teu sah. Bahwa di tijaroh mah memeh nisab, memeh haul pun itu sah diniatan zakat. Nya maksudna nu penting dina akhir tepung tahun aya sanisab sakitu. Apabila hitungan akhir tepung tahun sanisab, maka anu dikeluarkan di pertengahan haul bahkan satu acana satu nisab itu sah. Upami pare beda. Gitu banyak. Berarti partausan itu pan hanya iraha waktuna gitunya. Waktu wujub nama dina tepung tahun. Artinya pas 1 Ramadan deui baru dina dirinya waktu ngeluarkeun zakat waktu wajib. Di pertengahan waktu jawaz. Dong fitrah itu. Waktu wujubna dina malaman lebaran tuh. Fitrah. Hanya waktu jawaznya di awal Ramadan. Sebenarnya gitu. Oke dina pare tadi teh terbagi aya waktu wujub, waktu ikhraj benten. Waktu wujub tadi benerna pare, waktu ikhraj nalika imkan, tamkin. Pare geus diala, pare geus bersih, mustahik zakatna aya urangna geus longgar. Nah itu namun baru itu waktu ikhraj. Waktu wujub itu benerna pare. Dan matak upami geus nyampe waktu wujub mustahik zakat anu aya di dinya, maka tetap anjeunna boga hak. Boga hak. Artina apabila eta fakir miskin aya di dinya dina waktu wujub aya antara waktu wujub sang waktu ikhraj tetap anjeunna eta gaduh hak dirinya. Sekalipun nyokot dengan sendirina lamun kira-kira mustahik zakatnya hanya munhasir kain hisor titilu ke bawah tapi hanya 2 hanya hiji mustahik zakat tina 1 asnaf, maka jalma tersebut geus boga hak dirinya sekalipun can dibikeun. Beda lamun teu munhasir seperti titilu ka luhur itu tergantung dibikeun ku pemilikna. Oke, kanu mana gitu. Ngabas kadinya memang terlalu panjang jadi terlalu panjang. Kenapa Pak? Waktuna pendek mungkinnya. Jadi patarosan Bapak tadi ngeluarkan zakat eta waktu wujub nama dina mulai dagang. Ngan diperkenankan di pertengahan dagang, diperkenankan. Sekalipun can haul, sekalipun can nisab tetap sah. Asal diniatan zakat. Janten pan eta barang bere eta babaraha rupa. Aya barang bere bentukna zakat. Eta mah wajib kudu niat. Jeung dai barangna eta tertentu. Mal zakawi beda tuh. Lamun sodako beda. Barang bere itu li aja thawabil akhirat. Lamun barang berena ka jalma fakir, ika jalma sugih. Jadi kita terbagi, lamun sodako terbagi, aya bere ka jalma sugih, aya bere ka nu fakir. Lamun kanu sugih kedah li aja thawabil akhirat. Lamun kanu fakir henteu. Jeung deui sodako mah teu niat teu kudu diniatan, teu kudu diniatan dina hate. Aya di barang bere bentukna hibat. Hibat barang bere kene. Ari hibat mah itu bisirat pakai ijab kabul. Aya deui barang bere hadiah. Hadiah mereka nya. Nah, lamun hadiah ngaran hadiah itu beda. Hadiah itu adalah merena eta lil ikram karena ngamuliakeun ke seseorang anu diberena. Aya wakaf deui. Wakafna barang hiji perkara anu nalika dimanfaatkeun teu ruksak zatiahna. Itu barang wakafan. Nah, barang wakafan itu mungkinna berbeda barang wakafan aya wakaf mengkotil awal, aya wakaf mengkotil akhir, aya wakaf dawab, aya wakaf ahrar, aya wakaf ghair. Upama dibahas bagian terlalu panjang mal kabunya waktu segitunya. Janten inti kana patosan Bapak tadi insyaallah ngaluarkeun zakat eta waktu wujub nama dina tanggal waktu orang mulai dagang. Bari jeung nisab gitu. Eta penginten. Kartos Bu, Bapak, sadayana diulas pengen sakedik di tanggal hiji amun mulai dagang puasa atau puasa tanggal hiji deui gitu. Rupanya terus tadi tang kumaha teu nisab senas. Punten sakediknya sok aya istilah di palih kidul. Lain kidul ti maka timur ka baratnya ka kulon tuh. Eta padagang sok kadang-kadang ngazakatna hayang dina lebaran bae. Anu padahal mimiti dagang nama bulan Ruah geus kumat. Nah, mimiti dagangna upamana ke Ramadan tanggal hiji Ramadan mulai dagang.
otomatis waktu wujubna tanggal hiji Ramadan, akhir zakatna dirinya. Lamun digeserkeun ka dieu ka pertengahan Ramadan atau ke akhir Ramadan, doraka itu jelema. Tina ta'khirna. Zakat jojong tapi menang nilai doraka. Doang urang nyampe kana waktu zuhur, apal i waktu zuhur ya. Salat zuhur kumang kebe waktu asar cek urang. Padahal menteh yang udzur syara, doraka. Di qadwan jojong doraka menang. Eta ge zakat jojong ka ditun kudu qadwan ieu zakatna pan. Doraka mah puguh teu sakedik. Pedagang rata-rata nah zakat hayang dina Ramadan. Padahal awal dagangna bulan ruah kadang-kadang. Itu kekeliruanan seperti itu. Alhamdulillah teparantos jelas. Sakuma pertarusan karena waktu nyolong tanah waktu dohor orang ditutup baik ku sholawat sambil orang galang dana pikeun Palestina perjuangan dan kemusibahan anu emang ayeuna nuju berapa pesantren atau orang-orang anu di wilayah DPU Cibaliung kakenaan musibah. Mangga dipersilahkan ke para pengurus untuk menggalang sambil bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tunawwiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah sallallahu rabbuna ril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hatur nuhun infak daripada para ibu para bapak yang mudah-mudahan infak sedekah jariah ieu mudah-mudahan ku Allah dibalas kalawan balasan anu berlipat ganda. Amin. Insyaallah akan disisihkan untuk Palestina, perjuangan Islam dan untuk musibah saudara-saudara kita yang di berbagai tempat mendapatkan musibah kebakaran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada MC.